Gotong royong. Yuk, kemana yuk? Wilujeng Sumping di channel Saung Nusantara. Tong lali subrek, like, and share. Gotong royong, Pak. Aduh. Kegiatan rutin sabarasa sih sekali, Pak. Ngome jalan itu teh. Kami target mah sasasi sekali, Pak. Udah nama. Sasasi sekali. Mohon sakedah ngomong pada berhubung. Ayeuna mah udah musim panen, udah musim di sawah. Di tanggulkeun janten tilu sasi, Pak. Tilu sasi ayeuna teh. Pula pagi. Kalebat ka RT mana itu, Pak? RT KRT mana Cipeuceuy, RT 07 sareng RT 03, Bang. Desa Purwaraharja. Desa Purwaraharja, Kecamatan Bojong Gambir, Salin masih Tatiang. Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah. Terus diberdayakeunnya kegiatan kita, Pak. Insya Allah pasti diperkuat pengkawi kebersamaan gotong royong, Pak. Mau putus gitulah. Alhamdulillahnya mudah-mudina kompak sadayana. Nah, komandan
Iya, leres ya calon komandan Hansip, Pak. Mohon itu calon komandan Kamtib di Desa Purwaraharja Oh. calon. Alhamdulillah. Insya Allah pangitan 2 sasi deui pemilihan. Kinten-kinten iya warga seberapa puluh sekali gotong royong kieu. Kami dihetang tadi tina pembagian permen tadi Pak pangitan kan 110 jalmi Pak. Alhamdulillah seueur oge nya kompak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masing neras kompak ieu nya. Amin mohon Pak. Nah, ieu ngenakeun salah sawios pemerintah nu aya di Mohon. lingkungan DKM Cipeteuy Desa Purwaraharja, Pak RT Yayan. Wilujeng Pak. Siap Pak, mangga. Sok ngagolosor sok.
Bikinnya bang